pegawai ayo nyai di kebunnya jadi kontrol lu itu mah kontrol lah namanya itu ada tuh ya. Telepon aja. Gak diangkat. Udah aku samperin aja. Ay si Desi kemananya tumben teka tinggaliannya nyawa tuh. Hai. Ay kamu teh kemana aja mau juga diomongin. Balik balik. Kenapa sih ya? Sekalian aku mau pamitan, liburan aku sudah habis. Kok nggak dadak? Ya gak tahu. Gak ada dulu ya, aku udah diteleponin sama mama. Ya. Eta si Indonesia kamananya menuju tek itu tapi jutek-jutek ge meninggal sepi sana yang mah mungkin simpam ya. kan bubur bisa bukan duit Kita memang rompat teh kembangan ini buru-buru ada kemana emang? Penarik balik lagi ke kota. Tadi kayak pamitan kali ya. Mau kemana tuh benang tanah tuh benang ya mah tuh kita cah isi atuh mungkin wae Maai, ya tuh hari sih aku naon ada datang ke dia. pusing Hari aku naon. kalian kan ini perkara seorang kembali Udah mana mah. Hayo wedi udah geus ditolak barang kali ge. kumanya mi ya Kumaha nas teh? ini cuma menang nomor nami aduh itu dia ayo solusi nami ya. Urang nyaho. Tah kebenaran euy krek carang keltek teh aya we solusina euy gawean ku aing cipta. Geus cenah solusina pencetan lain sekarang kelawak. Duh, balik aing mah teh nyambung jeung sama Tadi tuh balik deh. beas-beas budak hang jajan mau duit si emak can ka dieu wae ieu teh pegawai karyawan ya ngas barang kieu di tadi mah ge mama Gila asam malang oge nya. Pur ngalamuninan tangkal deui cara kamari. Turun aur.
awewe mana namanya gimana seperti ah. Bisa kenalan tiga maringan ngagalau we. Cicing mi parusia mikir mana gitu ketika bawa ngimpi. Masa ada pikiran wae. Ya lo pasti nama orang kuburan ayo. Ayo gimana? Gitu. Ayo dah. Ya pegawai marana ngaruh tak tinggali irung-irung na acan ya pegawai marana ya aduh lega na sararung kieu ieu pegawai marana ieu mah aduh ieu mah saung ge benih paling pempel acan nih kana ya pegawai teh ngaruh ieu amana ikut mendingan sekarang dia yang kena dikoret ya. Aduh, ya mah. Bila kita kontrol gitu dari kia pun gitu. Istirahat lah. Kalau masih dia kuat, gampang. Pusing. Wah, kebenaran asing mah ya. Ayo we yang kasbon teh. Yang kasbon teh. Mak, kenapa? Ini mana wae? Ya wae, Mak. Tadi. Ayo, Mak. Sehat, Mak. Alhamdulillah mama cari. Aduh, ya teh. Mak tuh suami. Itu tadi mama ya teh aduh. Sugan teh damel dirinya teh. Lama mari itu. Kenapa Kemarin teh? kebun suhu. Oh, kebun suhu. Aduh, ya teh. Nah, kita ningali kebun suhu kumaha ieu? Mana gararung kieu atuh deh. Kiri gawean mah ku Udin, Mak. Atuh kudu digawean. Heeh. Mak. Naon? Ieu teh geus teu boga duit. Nya mah bakas bon. Boga kieu, Mak. Baraha sakitu teh? 1 juta. Lain, Mak. Hiji. 100, Mak. Ngomong aja 100. Gila. Aduh, gilanya. Ya 100 mah naik yang budak ya yang bikin si Fahmi dia aing jadi bikin karunya aing ya aya 100 mah Nuhun banyak, nuhun banyak. Terus ya teh siangan leweh. Ayo ugi. Bisa teh ulah cerik wae. Itu penting kemarin bilang awewe eta. Anjing bureun ada cerik. Ayo, urang sebeukeun butuh. Aduh, bismillah teh kakeban aduh. Kok saya si emak ya kebenerannya rek kasbon. Masya Allah, Mak. Nanti kita teh mesti mana? Biasa, Mak, aya keperluan. Wih, ya masih Udin gawe sorangan cenah. Nu lain lalibut. Hampura, Mak. Ai tadi teh da biasa Mang Udin teh tos ditelepon tadi. Calik kala ngobrolna biar ada merna calik. Alhamdulillah. Punten, Mak, aduh. Mangga sot. Jadi kumaha eta masalah kebun itu?
Ainu itu sih kebon sok alhamdulillah mahnya. Entos di Korea kan kamar teh kahujanan muriang mah. Sahadan meriang suka apa manehna. Atuh abdi jang mah. Cuman suka dia. Aduh, ya mah. Ya wae. Ma punten mah ari si Fahmi kah mana? Si Fahmi teh nuju sekolah. Mak dia sorangan mau motor. Jauh-jauh mak ge di ditu. Ka dieu teh. Naik motor mawa motor we geus. Ari mamalin ajakan si Fahmi teh urang geus lila teh ka pangin mah. Sekolah mah diajakan si Fahmi ge. Nyadinnya. Oh, diajakan si kurang nya abe rame. Ya Allah. Ieu teh kumaha ieu? Ieu beli garung kieu deui tah. Aduh, mak, ke mak. Urus setangganya. Ke mah di mah teh mah geus teu boga beas, budak leweh wae ieu teh mah. Si aja pas sarwana minta kasbonnya. Hah? Ayo aku. Gitu mah. Udin, geus Udin. Kasbon. Sakumaha? Sakieu. 1 juta mah. Oh, lain. Sakumaha? Sakieu. Gede amat sakieu. Tanya tahu Udin. Marahadin. Make sakitu. Ieu. Ya Allah, ari urang mah eta gawe barapoe masa kieu minyeungna mah kasbon teh. Sot, naik kasbon bara duit. Di masa kieu mah. Sakitu teh sakumaha? Sakieu mah Udin. Gitu. Oh. Sakieu Mang Udin. Waduh. Itu cenah mah. Oh, iya mah. 2 cenah mah. Nah, Sakitu teh baraha? 200 malah 2 juta. 200. Ini beres. Duit teh boga duit. Oh, Aduh, boga duit bisa beli beas sebenarnya budak teh nggak bisa jajan. Ma, budak kan sih bener saja melihat atur nuhun mah katampi ya mah ditampi nya. Ditampi mah. Alhamdulillah sekarang nya mak bade uyuh lain mah. Ma, aduh, aku guru wae mah. Si Pami besi ngasuih mah teh. Hampura mah. Nya. Ya, Din ya mah. sebenarnya Din. Hati-hati mah di jalan mah. Hati-hati mah. Kabon. Hati-hati, loba bujang mah, loba bujang. Jangan mah. Itu para ranas, Mang Udin. Ayo Mang Udin teh kasbon bara duit 100. Oh, nu bener. Alusna si emak. Ti iraha gak si emak teh? Di tadi emak teh. Di tadi arek naon Mang Udin make ayeuna kasbon. Ah, kebutuhan budak kumaha atuh. Sarua kos urang di imang seueuh beas, budaknya leweh, lehohan di ya Allah. Alhamdulillah si emak ka dieu nya. Alhamdulillah si emak ka dieu mangga urang tadi ge atoh di ditu Mang Udin. Aduh, Mang Udin Si mah. emak tadi ge meni alhamdulillah eta. Alhamdulillah bisa aya kasbon bisa kebeli beas, aya mah jajan. Udah, lila. Tah, itu ulah mewek wae. Rumsing ke aingna. Gagal ya mah. Tingali duren lagi geus ditalalian. Mun murah ge ya mah pasti ngagantung. Oh bener nih. Ai mah. Aca wae balik. Ayo deh balik. Kali ah. Geus, enak mau ulang ngalamunkeun we awewe eta. Coba contoh, Naon gitu naon? kamari ge aya urang ngalamun wae pae. Heeh. Geus we enak mah maneh mandi. Balik ka ditu urang arek balik mandi. Oh, mana ge mandi. Heeh, urang arek. Geus ah, balik heula.